Ayat 27. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jeung jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan mah dicawiskeun kajahatan anu sabobot jeung kajahatana, jeung ka maranehna baris tumiba kahinaan, jeung teu aya saurang oge anu baris nang tayungan maranehna tina siksaan Allah. Beungeutna lir ditutupan ku poe kena peuting anu mongkleng. Nya maranehna ahli neraka sarta maranehna baris langgeng di dinyana.